warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Ya, moga dina wengi ieu calung SMTV mohon kadokapan deui ya. tamu Calung di mana? Ya, tamu grup calung maksudnya selesai tamu anu rek silaturahmi grup calung anu bade magelaran di dapangi ieu. Jadi giliran teh gini. Di Kecamatan Sumedang Utara, Mohon. Desa Giri Mukti. Giri Mukti. Grupna teh Tunas Mukti. Oh, Tunas Mukti. Mohon gerak pupuhuna orang. Ya, urang tinggal ya. Urang mah urang lalajo. Mohon. Pupuhuna Ya. pada depangkeun. Mama, urang lalajo ah. Urang Lalajo? lalajo lah ya. Wah, Yo. nomor gitu Ya, mah. Tunas Kasih wargi-wargi Mukti. mah. Tunas Mukti Magelaran.
Alhamdulillah pada di ulang saya denget ieu nya. Mohon. Biasa sami-sami hadir ku panggupaina di SMTV. Ya. Dina ieu penten ngatur nuhun. Ka koordinator Kang Ujang Amor. Kali ikon anu parantos memfasilitasi benernya. Biasa hadir. Biasa hadir saya patopatan. Seueur nya regrek. Laras bisa gitu kan alhamdulillahnya. Nah itu penten Kang Nadinya, alhamdulillah urang sadina hal ieu penten ngaturkeun nuhun. Gitunya terutama ke pemerintahan Desa Giri Mukti pentennya. Khususnya Bapak Kuna, khususnya ke Bapak Kuna, Ibu Sekdes, aparatur pemerintahan Desa Giri Mukti. Oke, karek-karek di primados deh. Bapak-bapak RW, tadi Bapak RW hiji, dukung RW 14. Bapak RT sadana sami-sami manco penting hal ieu benernya. Nuju Sami manco laras alhamdulillah penten Kang Dadi dina hal ieu penten urang naon gitu tiasa makalangan anu ka 3 kali penten 3 kali urang teh nya. Alhamdulillah 3 kali da deget ieu teh Kang Dadi urang sadana janten dina hal ieu penten sim kuring penten dina hal ieu penten atas nama pimpinan ti grup Salutrus Mukti. Oke, Kang Odi, penten mana Mang Odi tah can katingali teh nya. Duka. Aduh. Numput wae anjeunna mah numput wae. Oh, gitu mohon. Ya oke. Guruduk we anjeunna Oh, mah. gitu. Teu kedah dia Oke guruduk. nya gitu. Mohon. Alhamdulillah pentennya kareng-rengan kru ti SMTV-nya. Alhamdulillah penten tos prestasi urang sadayana. Iya. Mudah-mudahan penten grup calung anu aya di Kabupaten Sumedang sing tiasa nanjeur sadayana Kang Dadi nya. Amin. Kade seni budaya urang, seni Sunda urang ulih kali ini ku seni deungeun. Itu aja tah. Pak, teruskeun. Sok urang teraskeun deui kana lagu SMS. Iya.
jalma osok ayah nu bebeja ka SMS pajar foto kuring tua di harita HP